kalau bisa sebetulnya dia jadi yang ibu batu dengan ini itu kumaha jadi si gede kabang pakai wenu ieu diimbeui bungaran pangapunten kaulan raja mangga saha ieu padena sore kumawi kaulan teh mereka padena hajat ka dieu nampi warti narima beja cenah sauna aya saembara memang leres memang bener Den oh di makam dupi anjeun teh saha ngaran kaula teh Ismaya tapi nu dupi nu pengker abdi bapana ulah saha abdi Ismet nya ngomongin we bulan teh abdi Ismet cuma munyinena amak anjeun teh bapana sin abdi bapana tuh anu pengker abdi indungna Ismail nya jadi datangna ka dieu teh umawi kaula teh bade ngiring saembara leres kaula nun ka anjing saembarana oge ayeuna marense nya upami teh mah kaula teh hayang nyoba we dina rupaha kasaktian anu saurna bejana jago kasih goblok gila teh Dewi secara gen ningali kana jandela aya cahaya anu ngageburnya tapi Ismaya langsung merosotkeun atuh kaget barang ningali kacaketanana kesirikna hayang ngagabruk gitu kayaanana aduh bagja teuing Kang jangan cibuk sebab anak bapak gak boleh anak bapak masih soleh jangan cibuk sebab kalau mau cibuk sebab ke bapak saja tiup cepot tiup jam ya Gusti dengan itu malik wah tuh keren bapak Indean kulit karonge bapak Gusti amat nah gitu bagian kayak apa tinggali calon jodoh kaula kabeneran pisan naon nyai ieu budak teh hayang iwan saemara itu nya kesakatan nya ngelakuin saemara itu amat pas ketika kaula tinggal jeung akeun dawala bener ngangan heula atuh tuh kesakatan ketika abdi cepot kalau si cepotan kembali menjadi saya jadi anjeun teh kaula mah nyata hoyong mireungan saemara nanging can niat kagugawan bojo ieu teh akeul tanduh kula brengsek kakapa brengsek puasa tapi aya nyemaan ilmu ke batur dan mereman itu juga si abang nya kasep-kasep oge tapi si abang membager ya mereman gitu kak bejak terus jadi daya saemara nah dajal ini teh ke dieu itu bulan aduh gede hulu jamat teh urang ngelawan kiri bakal mah kuat moal nya atuh-atusan we enyi kaula mah hoyong ayeuna teh kumaha apa itu di karaton ari jago mah teh kedah make di nyulega sagala di nuheureun oge bisa tong bujeg ingat di nuheureun dina jerona oge pasya mah mangga tuh bayang teh sia dong make pasya sudah tempat ring sok bayang deui iya wadi kain dor
Dai pasiana jago mah teu kudu make jeung fisik sagala. Kumaha leuleus anjeun. Aduh. Tuh geningan, tingali cek oge tingali. Tong ngalawan jagong. Anak kuring geus heuleuskeun atuh dinya. Hayang bapana deui bapana. Alim. Nah tuh. Bidengati. Oh, tah ieu kejadian di 100 ya. Itu atuh. Itu. Terima kasih. Bagus ya. Ayah. Syakir angin. Aduh, hebat lulus. Geus deui, aya sih bapana? Ya. Tak. Terima kasih. Aduh, syakir angin. Hebat lulus angin. Anak goreng ke skala sekarang gedenya. Ayah bapana geus sebenarnya alim. Kumaha naonna? Ya kumaha? Tahu kumaha? Mun hara-hara. Oh, tuh kumaha ada saya pun abdi teh. Nya mangga we leuleuskeun atuh. Orek heula tuh aya ada kerapus. Racekeun heula kanya. TF coba eta. Mangga we leuleuskeun kaula aing nya mah. Kesana suaka tuh. Larangan bulan aja. Bagi dua. Raja bagi dua sendiri. Tak gede goblok teh. Sabar aja. Waduh, hebat nih gila mah. Kesangka tuh geningan mata teh oge. Aduh, kesangka teh geningan. Bukan. Bebene pamepes hati beubeun geus mana. Jangan pegang-pegang. Rek nyium ke bapaknya saja, saya sedikit. Coba. Ambil pakai jenjang segala gitu amin. Iu panen iu. Cacak kain kere wani kitu cenah. Nya. Ampun. Engkau naon sampean teh dah kaula mah teu bogo ka didinya. Aduh. Sadaya-daya hapunten ka. Nah, baki jeung hampura sagala. Kaula parantos nampi ka di kasalira. Nyangakeun beureun tanggal teu suku genteng merokeun. Pada sisi jamu saya dicatat di walang-walang mangga teh teuing ka. Nah, anjeun daek jeung kaula itu kan tenang, pangurang teh parantos kelar paterema tangan. Masih janji kaula nun. Nah moal kaduhung da kaula mah sangsara. Moal kaula nun. Nah moal kaduhung kaula anjeun mah kade bawa balangsa. Harta mana ukur jadi populasan tapi keur kaula pangeran dunya anaknya kana salaki. Nyaan teh. Tapi mau lahir batin kaula sanggup. Nah anjeun moal sieun lamun kaula jadi goreng patut. Kai beungeut mah atawa rupa mah keuna kula asli penting kadeudeut kanya kaula kasih salira maka pindah ka di kaula. Nah anjeun moal rungsing kaula geus boga anak tilu bari jeung bararangon. Tua kamu mah ieu kudu bageut cikalana. Sawios bakal di aku anak lahir batin. Nah ada naon dibawa ka tempat sangsara balangsa. Tempat caririna gubuk jarami. Sanaos daya kasul jarami oge paribasana mangga teh teuing sampar sasama kopi sageus bieu. Nyaan teh. Tapi nu tingali kaula saha. Barang kayana Semar ngalih sapinara. Oh iya. Ulu. Muaroba anjeun nya neng. Wah, kaula nur salira nepi ka ganteng pisan. Ya, bakal bawa aja. Nasi doya sude. Ya.
Jampanan sode goblok. Didorong nyeksa. Tulus kawin tuh ya. Tulus kawin. Gemblung. Tulus kawin tulus jadi odon. Dengan tukaulah. Bagian karapan aing. Atuh aing. Aduh, gedean ngajepret. Aduh. Kesidik kau efek ini syarira. Nuhun kan hayu urang ka rumah tangga. Nuhun kan. Enggak bisa potong. Ayo. Urang babarengan diajar tina kaikhlasan, diajar tina karidoan. Nah, makanya kan hese capek susah payah pahit teu lalajin balang sakana. Alhamdulillah udah bagian dari papadana mudah-mudahan deh anak derek mudah-mudahan bulan galeo mudah-mudahan bagian dari papadana pun bapak jatuh kerami kesetia lagi dewek boga aki beunghar aja ya selamat menonton selamat menonton sekali selamat kapunten akan saparakanca tanto selepatna patelaresna di lampahan jaka gingkiri orang segatuh dia ka dieu Tutup lawang Sigotaka. Kembang putih negara Nasari tutup lawang Sigotaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.